Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Fatastaqbiluhu hahuna aqobatut taubah. Masih keneh nyaritakeun ayeuna perihal tahapan-tahapan jalma ibadah. Cek kamari jalma rek ibadah teh ngareret ka dirina loba dosa ayeuna dina masa-masa manehna baheula pernah migawe dosa atuh kulantaran anjeunna loba dosa eueuh deui carana lintang ti kudu tobat da piraku teuing ayeuna urang ngahidmah ka dunungan lamun urang kotor. Urang rek ngahidmah boga dunungan, urang nalamokot, meureun dunungan teu nyarekan, bersih heula. Atuh urang ge rek ibadah ka Gusti Allah, kotor ku dosa, bersihan tah dosa. Mata cek di dieu patas takbilhu hauna aqobatut toba. Eta si jalma teh nalikana eta ayeuna kitu teh bakal nyingharep jeung aqobatut taubah. Tahapan-tahapan tobat, rintangan tobat anu kudu dilalui. Payahtajula mahalata ila qatiha, mangka eta si abid teu meunang henteu kudu nempuh eta aqobah tobat. Jadi tetean tobat tah kudu dilaksanakeun rek ibadah teh da lamun ku dosa teh. Maksudna naon liyasila ilama huwal maksud minha supaya eta si abid teh nepi kana perkara nu eta perkara teh dipimaksud gitu. Supaya nepi kana dipimaksud naon kitu ayeuna kitu nu dimaksud teh bisa ayeuna ibadah nu sanyana ibadah fayahuda fi dzalika bi iqamatit taubah mangka eta si abid tumandang dina itu megatkeun nempuh teh aqobah tobat teh ku cara nanjerkeun tobat bihukukiha kalawan hak-hakna tobat wasyaraitiha jeung syarat-syarat tobat tah antuk teh kulantaran cek tadi loba dosa eueuh deui kudu tobat meh bersih cara kumaha sok pigawe tobatna laksanakeun hak-hakna syarat-syaratna teh miti nalangsa terus ayeuna eureun tina dosana ngajauhan ti babaturan-babaturan nu baheula ayeuna ngajak maksiat ngajam kana moal balik deui mapaesan diri ku kahalusan jeung meresan-meresan ti miti hakullah sareng hak adami laksanakeun kitu nya teh ila ayyaqtaha nepikeun eta si abdi teh bisa nempuh aqobah tobat. Lamun geus bisa nempuh aqobah tobat falamma an hasalat lahu taubat shadiqah mangka ayeuna samang-samangsa eta si abid hasil tobat nu bener pas manehna teh tobat tah bener tobatna teh wa faraga min hadil aqobah jeung beres si abid teh ngalewatan ieu aqobah tobat teh engke naon efekna janna ilal ibadah eta si abid bakal rindu kana ibadah. Lamun ayeuna dosa-dosa geus ditobatan bakal resep kana ibadah teh. Cek paribasana kana salat teh didago-dago rindu resep kana ibadah kana ayeuna kalusan teh gitu. Nah, pan geus kotor geus bersih lamun carita kendaraan geus olina geus anyar gitu. Teu campuran-campuran ngagelasar gitu kan ibadah teh. Rindu jadi hayang kana ibadah. Liyahuda fiha supaya eta si abid teh ayeuna tumandang fiha dina itu ayeuna kitu ibadah teh. Panadoro terus ngarenung deui. Paidan haulahu awaik pas karek ngarenung kitu sing horeng sakuriling si abid teh loba awaik naon awaik teh pirang-pirang perkara nu nyegah cek bahasa babarina mah awaik teh godaan loba godaan mahdhiqatun bihi anu ngurilingan bihi ka si abid pas rek ibadah deui geus ngarenung situ tobatna teh pas keur ibadah ngarenung deui sing horeng loba keneh godaan rek ibadah teh
carita ayana teu mimiti ti awal nepikeun ka tobat geus mulus. Rek ibadah bisa gitu. Nganu aya godaan di perjalanan rek ibadah teh. Naon wae tah gitu. Nu mana cenah kul wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadah. Saban-saban sahiji tina eta awaik teh nyegah eta sikulun ka si abid tina perkara nu eta si abid neja rek ibadah. Bidor bin minat takwik wa ayana rupa-rupa ayana bentuk panyegahna. Pas rek ibadah teh itu loba godaan. Masih kena loba rintangan rek ibadah teh. Padahal kurang kumaha gitu. Tobat geus cek urang nama. Timiti cek kamari diajar tauhid geus. Fikih geus. Tasawuf geus. Ret ka diri loba dosa dibersihan tobat geus pas rek anjuk kana ayeuna ibadah loba godaana sing goreng. Pata amal faidan ya arba'ah. Ok cina renung ku anjeun pikir sing horeng cina eta awaik nu jadi godaan orang kana ibadah teh aya opat. Hiji dunya termasuk ayeuna perusahaan, pagawean, duit gitu. Namun carita ayeuna tukang pelakan, tatanena jadi godaan. Lantaran gawe olah kagok cenah aya. Waktu aya teh waktuna salat ya teh kagok kengke deui jadi godaan. Padahal geus tobat. Wal holku nya kitu di makhluk. Kadang pamajikanna, kadang budakna rek irit ngaji, budakna ceurik hayang ka bapa. Atau pamajikanna kitu jamadud. Eta kulantaran merencan dibere ke resiko dapur eta. Lain aya kararagok rek ini teh urang. Aya gitu. Timiti ayana deui tambah deui bohana teh atuh babaturana lingkunganna cik paribasana gitu. Wasyaitonu tambah deui godaan teh non setan. Cik setan lah make jeung ngaji-ngajengan geus loba cenah. Geus ayana mun keh najot tipi wan nafsu tambah deui nafsu. Urang kad ayeuna berat ayeuna ngalangkahkeun ayeuna ka pangajian teh. Pahta jala mahala ta'ila dapi hadihil awai mangka eta si abid mangkat eta si abid teu meunang henteu kudu ngabutuhkeun keur nolak eta godaan-godaan kudu aya dengan antisipasi eta nu opat teh dunya makhluk setan nafsu kumaha carana supaya teu kagoda maksudna teh urang rek ibadah teh wa iza hatiha anhu jeung aya ngalingitkeun na eta awaik anhu tisa eta abi kumaha ya carana supaya orang teu eleh ku dunya kumaha ku setan nafsu migawe aya ibadah teh wa illa fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadah sabab lamun urang teu nolak mangka bakal ayeuna teu gampang pakarepana si abid minal ibadah nyaeta ibadah teh lamun kurang dilajur we dunya ngagoda tuturkeun makhluk ngagoda tuturkeun kana ngaji mah bae cek setan cek nafsu alah maning keneh ayeuna cicing lah nyawa HP ajo TV tuturkeun atuh layat taatan muraduh moal bisa ibadah atuh da kumaha ibadah-ibadahna carita yang ibadah teh atuh moal jadi wadahna bakal hese ibadah teh cek urangna mah maksud layat taatan pastaqbalathu hahuna aqobatul awaik takar kondisi kitu si abi teh disingharepkeun ku aqobatul awaik aya di tetean aya di tanjakan tek ibadah jadi bakal aya jalan rumpil gitu. Anu ngahalangan payah taju ila qatiha mangka si abid ngabutuhkeun nempuh eta aqobatul awaik ya arba'ati umurin ku opat pirang-pirang perkara eta tah kulantaran cek tadi teh pas ayeuna rek ibadah datang di godaan anyar nyaeta dunya makhluk setan nafsu berarti disingharepkeun urang teh ku aqobah awaik tahapan urang rek ka Gusti Allah teh aya jalan-jalan ayeuna nu rumit nyaeta awaik teh godaan opat teh bieu dunya makhluk setan nafsu atak ngabutuhkeun supaya urang bisa nempuh
bisa ngalawan eta awak teh ku opat perkara cenah carana teh urang hayang ibadah teh. Hiji at-tajarrud anid dunya, asalna at-tajarrud mencil ti dunya ulah kitulah ayeuna bisi ekstrim teuing berarti kitu ulah di dunya maksudna teh cek bahasa sederhana mah ngurangan ayeuna aktivitas nu hubunganna dunya. Jadi dikurangan hubunganna jeung dunya mah ulah loba teuing di dunya cek urangna mah. Nah da loba dunya bakal jadi loba godaan. Urang sagala dicagap mencarita pagawean naon we heung ke jadi godaan. Urang rek salat berjamaah, urang rek ngaji, urang rek kalusan naon teh da dunya aya mata kudu at-tajarrud aya dunya. Mangga dudunya ngan dibatasi. Kudu ayeuna hafal waktuna we, atuh waktuna dudunya urang mah juga biasa waktuna ngaji-ngaji tak kitu we urang. Wa tafarrud anil khalqi tambih deui kudu ayeuna kitu mencil ataupun penyorangan ti makhluk eta oge ulah datikeun kitu deui mun kitu mah ulah bergaul jeung masyarakat ekstrim teuing cek urangna monon kudu ayeuna kitu ngabatasi pergaulan jeung makhluk. Pergaulan teh nya dipilihan we ieu mah ahli maksiat lewat, ieu mah ahli ngaji, ieu mah ahli kalusan, ahli tulang-tulung deketan. Sakirana matak ngajauhkeun ti Gusti Allah mah lah ulah di baturan. La tashab non cek ngaikeun. Man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu ulah sok dibarengan. Jalma anu ayeuna ucapanna pagaweana teu nuduhkeun ka Gusti Allah eta. Kadon ngajauhkeun ka Gusti Allah. Tah jadi kudu dipilihan. Kurangan pergaulan gitu. Nah, dalam loba ranting, loba ayeuna lingma urang loba baturan heung kenah rek nyeun kalusan ngajak teu bener gitu. Kumaha we? Aya urang ulin. Kenah tinggalin kan. Wal muharabah ma syaiton jeung tambah deui carana supaya urang bisa nempuh teh merangan setan. Perangan setan. Cenah ada setan mah teu katempo pan aya panto asupna setan cek na muka sapetul-kulub mah timiti panon ceuli gitu leungeun suku tutup urang dan tawisna atulah secara garis besar nama eta seperti sifat-sifat madmumah nu aya di urang ujub riya takabur eta teh panto asupna setan tutup urang gitu. Tawon panon sibukkeun ku kalusan ceuli sibukkeun ku kalusan wal qarilin nafsi jeung deui ayeuna maksa nafsu ngendalikeun nafsu awan nafsu teh ulah dilajur teuing eta carana teh gitu. Lamun carita dunya kurangan urusan-urusan dunya bae dunya mangan ulah terlalu teuing mendek ibadah. Lamun urusan ayeuna makhluk taparud anil khalqi batasi pergaulan. Mencarita setan kumaha carana perangan setan tutup panto asupna setan. Lamun carita nafsu wal qahril nafsi kendalikeun nafsu ulah dilajur gitu. Kumaha carana fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ta'allam syifa'an nafsi qahra antuwiha fabalik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Carana ayeuna kitu ngelehkeun nafsu mah ubar diri teh nyata qahra antuwiha. Maksa musuhna eta nafsu cek bahasa Sunda mah deui kudu maksakeun. Hoream paksakeun. Ngan carana fabalik bilutfin sing lemah lembut ulah sakaligus. Carita dek kebiasakeun urang ayeuna bohna teh udang peuting soal udang peuting teu kudu loba-loba 2 rakaat heula we mun carita ngabiasakeun maca Quran nya teu sakoras heula we ulah langsung dek we isi ayeuna dosisna tinggi teuing kadon ayeuna goreng ka urang gitu isukna henteu we mending kana saeutik tapi dawa fabalik bilfin fit tahyuli wal mak jadi kudu aya metode kudu step by step gitu saeutik fa aman nafsu fa asyadduha
paman nafsu fa asyaduha anapun ari nafsu tinu opat utari teh dunya makhluk setan nafsu teh teh fa asyaduha pang berat-beratna ayeuna tinu opat pang berat-beratna musuh. Jadi pang beratna nafsu urang mah musuh urang mah nafsu. Nah, idla yumkinuhu tajarrud anha. Sabab si hamba teu mungkin lesot eta nafsu. Wah mungkin dan nafsu maya di diri urang teh ego teh nafsu jelema mau mungkin lesot atuh lamun nafsu lesot urang ge ngilu roh ge lesot kitu nafsu mah kudu aya ulah eueuh dalam eueuh maot tapi kudu bisa ngendalikeun kitu dari nafsu teh teu kabeh goreng anu kudu dea teh nafsu nu amarah bisu anu nitana kana goreng dari nafsu nu alus mah nafsu syahwat ka pamajikan halus ibadah nafsu dahar kudu aya atuh lamun nafsu dahar mah pae teu dahar ketemu dahar kitu tapi nafsu ayeuna nu amaratun bisu jadi matak berat da aya di diri urang matak ayeuna kitu merangan mujahadatun nafsi mah kan leuwih dahsyat leuwih gede ini mang ayeuna perang Kanjeng Rasul ayeuna wih perang pidoh Kanjeng Rasul urang sadayana teh geus ayeuna pindah tina ayeuna perang asgor kana perang akbar padahal ayeuna perang Badar terus tina Kanjeng Rasul kirang kumaha rongkahna namanya teh perang teh leutik eta tapi emang aya Kanjeng Rasul perang anu langsung anu langkung ayeuna ageung langkung akbar tinimbang perang ieu aya naon mujahadatun nafsi tina mukasabatul qalb disebut binaon sababna merangan diri leuwih berat tiniman ayeuna merangan anu lainna sabab merangan nafsu mah hiji nafsu mah ayeuna kitu pidawuh Imam Ghazali aya di diri urang teh aya di jero urang sedengkeun cek keterangan panyakit jero mah leuwih hese tinimbang panyakit luar dia mah kaleci atau jarum asup ka jero kudu dioperasi aya luka we na jantung na paru-paru kudu beda jeung naleungeun cukup amplas teu katempo di luar mah di jero mah ayeuna kitu hese kaduana nya kitu deui musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh di luar sugan teh ayeuna balad sing orek ngusrukeun gitu setan kan nafsu gitu ketempona juga halus kadang nafsu mah padahal tetep ujung-ujungna goreng lamun ditelaah mah ketempona halus gitu dasar nafsu padahal goreng gitu mata disebut ayeuna kitu mujahadatun nafsi perang ayeuna akbar gitu jeung tambah deui teu kaikat ku waktu lamun perang ayeuna dohir mah perang Badar mungkin 1 tahun mun lila atuh dekeutna saminggu 2 poe sapoe beres sanu meunang sanu eleh geus beres ari merangan nafsu nepikeun ka maot matak pa asyadduha pang berat-beratna ayeuna tinu opat ya wala ayyakharuha bimarratin jeung ayeuna moal bisa ngelehkeun atau napi maksa si abid kaita nafsu teh bimarratin kusakali orang dilawan langsung eleh moal bisa carita ayeuna meunang isuk mah nafsu nu meunang nah hese teh ada teu katempuan musuhna wayak ma'aha ka setan jeung mengkekna si abid kana eta nafsu ka setan jeung setan mungkin mun setan mah bisa wae dipengkek ku urang tina jalan-jalan ayeuna asupna teh komo ayeuna lamun puasa kan cek tina hadis diborgol kan gitu aya prena aya nafsu terus-terusan ka urang gitu idhiyal matiyah sabab nafsu teh almatiyah kendaraan tutumpakan nafsu mah tutumpakan urang teh mata hirup teh aya nafsuan gitu walalah jeung alat tumpakan urang hayang dahar nafsu barang hayang nginum nafsu kan eta mah teu kasuskeun madmumah salagi tina jalan-jalan ayeuna aku jeung syariat mah teu kaleuwih kitu
jadi tutumpakan orang wal alatu alat orang gitu da kudu aya kahaya ngan anu kudu perang teh nyata nafsu anu nitah kana goreng teh wala matma aidan fi muwafaqatiha ala ma yaksidul abdu jeung teh aya ayeuna ngarep-ngarep eta maujud deui tina ngakurana nafsu kana perkara anu si abid nija kana eta minal ibadah wal iqbal alaiha tina ibadah jeung nying hareup kana eta ibadah cek urang nama bahasa lempeng nama jadi hese we kitu ayeuna urang ngalawana teh kitu lamun ku urang setuju urang ayeuna cocok kana nafsu teu urang teh moal ayeuna tercapai tujuan urang rek ibadah rek nying hareup ku ibadah teh bakal terus we eleh kitu mun ngalajar hawa nafsu nah idhiya majbulatun ala didil khair sabab nafsu mah diwatekeunna teh ala didil khair kebalikan tina kalusan ngalawan we kana kalusan teh kayang teh goreng we sok sanajan alus ge ujung-ujungna sok goreng nafsu mah kalahwi seperti anggur-angguran wa itbaiha jeung ayeuna turutna ayeuna nafsu lahu kana itu didul khair cek nasara kana lalawana kalusan jadi hayangna teh turutna teh kan goreng cek urangna nafsu fahtajaidan ila ayul jimaha maka mun nalikana kitu eta si abid ngabutuhkeun idan nalikana mazgulah ila ayul jimaha kudu ngadalian kudu ngendalikeun cek urang masih abid kana eta nafsu bilih jami takwa ku kendali takwa kumaha teh carana ayeuna urang pan urang aya nafsu teh watepa sok kana goreng wae kumaha carana berarti urang kudu butuh kendali supir kudu disupiran ku urang meh dikendalikeun naon kendalina takwa laksanakeun perintah Allah ngabihan larangan Allah balik-balik deui mah kadinya we maksakeun teh litabqalahu supaya si nafsu ayeuna tetap cahuk kaita ayeuna abid fala tanqati wa tanqadu lahu fala tatgo fala tanqati wa tanqadalahu fala tatgo mangka eta si nafsu teu ayeuna pegat-pegat jeung teu turut kaita abid fala tatgo mangka henteu lacut maksudna teh ngalampaui batas cek nasara eta si nafsu nu maksudna kumaha kudu dikendalikeun ku ayeuna kendali takwa teh supaya cicing deui urang jadi nafsuna pindah tina nafsu ayeuna ammaratun bisu jadi nafsu mutmainnah jadi urang nu ngendalikeun lain urang kana turut ka nafsu gitu fayastamiluha fil masoleh wal marasyid mangka si eta si abid makekeun eta nafsu dina kamaslahatan jeung pirang-pirang pituduh kulantaran si nafsu geus dikuasai ku urang dikendalikeun ku urang teh bisa dipakekeun siapna kana kamaslahatan dijalurkeun ku urang wa yamnauha minal mahalik wal mafasid jeung ayeuna eta si abid nyegah kana eta nafsu minal mahalik wal mafasid tina tumibat kana pirang-pirang karuksakan jeung tegasna pirang-pirang ayeuna kitu karuksakan moal kana kagorengan da geus dikendalikeun ku urang atuh rek kana goreng da urang kendalina pengkolkeun fayahudu idan pikot ihadil aqobah mangka antukna tumandang eta si abid idan nalikana itu pahtaja pikot ihadil aqobah dina nempuhna ieu ayeuna aqobah teh bintangan teh lantaran urang nalian si nafsuku kendali takwa bakal ku urang teh bakal ayeuna kieu dikendalikeun bakal bisa nempuh urang aqobah teh aqobah naon aqobah nu tadi teh aqobah awaik teh tina nafsu wa yasta'inu billahi jalla dzikru ala dzalik sareng ayeuna kitu nyuhunkeun pitulung si abid ka Gusti Allah anu ayeuna maha agung sesebatana ala dzalika kana eta qot tamah di urang kudu minta tulung ka Gusti Allah ngadoa gitu
Falama parago min qat'iha raja ila qasdil ibadah kala waktu eta si abdi teh beres tina nempuh eta aqobah nafsu teh aqobah opat ya raja ila qasdil ibadah nya balik direk nuja ibadah dunya beres elehkeun geus teu ieu teuing ayeuna nafsu geus kakendalikeun setan ditutup lawang-lawangna makhluknya kitu deui dibatasi tah barang erek ayeuna naja ibadah deui teh kana ibadah faidan awaridu karena kitu masih keneh aya anu anyar datang tah taridu anu ayeuna kitu ngahalangan awarid kaeta hambatnya pas lagi ibadah aya deui halang teh padahal kurang kumaha dunia makhluk nafsu setan geus kaelehkeun we caritan mah geus dilalui we gitulah geus ditempuh tahapan eta teh rintangan eta teh masih aya keneh patas gulu anil iqbal ala maksudih minal ibadah mangka ayeuna nyibukeun eta awarid ke eta ayeuna si abid tina nying hareup kanu dipimaksudna nyaeta rek ibadah teh pas rek ibadah teh aya keneh hahalang anu mana eta halang teh nyegah urang tina pemaksudan rek ibadah teh masih keneh aya keneh wa tasudduhu malahan ayeuna kitu nyegat ka urang teh ngahadang cek urang ani taparug lidalik tina urang ayeuna kitu mokuskeun kana eta maksud teh nyaeta rek ibadah teh halangan ku eta kamayam bagi sakumaha mestina ibadah nusa sakumaha mesina sakumaha alusan kalangan ku eta patamal cenah sok sinaron ka anjeun naon tah paidan ya arba'ah opat halangan barang teh ka Gusti Allah kulobana aya deui opat naon hiji arizqu da ieu rezeki mata aya ngahalangan teh tutolibuhun nafsu bihi anu ayeuna si nafsu nyupri kasih abid atau napi nuntut bihi kana eta rezeki kapan kurang-kurang mah urang sok kalingan masalah rezeki carita ayeuna ibadah cerita ngaji bentrok jeung ayeuna urusan duit teu bohna teh teh jadi halang ata napi rezeki teu boga duit teh hoream teu boga duit teh ge rititan ge pan kitu tak jadi halangan teh watakulu cek si nafsu gitu. La buddali min rizkin wa kiwami urang teu meunang henteu kudu boga rezeki carita rezeki di dia duit boga teu boga teu meunang teu urang kudu boga duit wa kiwamin jeung ayeuna pananjer awak kiwamin pan cek tadi teh urang teh pan dikurangan dunia teu kada demes teuing geus dilaksanakeun makhluk dibatasi pergaulan setan dipangkek lawang asupna nafsunya dikendalikeun aya keneh nu rojol naon masalah rezeki ari aing ke dahar kumaha teu nah teu pan ayeuna dunya geus teu pati mireng cek tadi mencarita usaha biasana berkait itu berkah dia pan lobana ayeuna mah ngaji di masjid muludan salawatan otomatis kan katinggalan dunia teh gitu rezeki teh meureun secara ayeuna hukum dunia meureun bakal tinggalan da urangna dikurangan kan aktivitas dunia tungtuna pan engke bakal gari teh masalah rezeki ngaji getol ya kumaha cenah aya nu diimah keur ayeuna SPP budak kumaha keur ayeuna kitu dapur kumaha gitu keur baju budak kumaha waki wamin keur ayeuna kitu dahar urang kumaha urang teh meureun kudu hirup kan sakitu tuh saya meureun urang teh ngajar urang kumaha cenah ieu ya sapopoe eta godaan teh waqat tajarratu anid dunya jeung nyata-nyata geus nyepi kaula tina dunya wa tafarratu aidon malahan kaula teh geus ayeuna kitu ngurangan cik urang
eta dunya teh deui anil khalqi ti makhluk. Dunya ku urang teh ayeuna geus dikurangan-kurangan. Pergaulan jeung makhluk geus ayeuna dibatasi gitu. Pamin ayeuna yakunu kiwami wa rizki. Atuh ti mana ayeuna pananjar awak urang jeung rezeki urang? Lamun di mana cenah urang ayeuna tah eta teh godaan awai gitu. Rek ibadah. Jadi hahalan teteh. Sebab cek tadi kan geus dibatasi. Wasani Allah terutama deui rintanganna teh nyaeta kerenteg hate. Min kulli syai'in setiap perkara yahupuhunu ayeuna manehna sieun aw yarjuhu atawa manehna ngarepkeun aw yukridu atau manehna hayang. Tama deui kasieun. Atuh lamun urang tuluy ngaji mah atau tuluy ibadah mah atuh aing kalaparan sieun atuh tah. Aw yarjuhu kahayang. Atuh urang ieu mah iraha atuh urang beunghar-beunghar, sadegeut beunghar hayang. Lamun dieu teh hayang, teu ari dikurangan mah. Terus-terusan mah. Anu ngarepkeun manehna yuridu, nu manehna hayang, aw yakru atau manehna mung. Atuh aing bisa-bisa pakir mun kieu mah. Wala yadri solahahu bidalika opasana sedengkeun maneh teh apa? Maslahatna teh si abid, ruksakna teh apa? Gitu. Boa-boa urang ayeuna cek paribasana kata langsara tina masalah ekonomi mah, tapi ayeuna tina masalah agama alus boa eta teh alus Gusti Allah. Boa ayeuna urang beunghar cek alama goreng banda apa bante. Itu. Padahal cek Gusti Allah teh alus eta teh kitu teh balangsa kitu mencarita balangsa kitu. Nah, ngaji getol. Ibadah alus. Padahal alus gitu, tapi kan ayeuna maneh teh apa gitu. Ayana teh pinah we gitu. Asa antakru syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antiku syai'a wa huwa syarrul lakum. Bante apa? Li'anna waqibal umur mubahamatun. Sebab ayana rintangan-rintangan ayana kitu pirang-pirang perkara teh pan disamarkeun. Pan disamarkeun urang teh apa gitu. Payastagilu qalbuhu biha mangka ayeuna hatena si abid bakal sibuk biha ku eta ahtor bakal terus kapikiran aduh kumaha ieu teh fa innahu rubama waqa fi fasadin aw mahlakatin sebab eta si abid teh terkadang sok tumiba tina karuksakan atanapi ayeuna kacilakaan. Lantaran kieu aya mah heueuh nya bodas teu kuat ieu carita teu kuat dah aing da geuning ngaji getol anger kieu balangsak adon hese dahar teh ibadah kieu terkadang manehna tumiba mau ku ae kitu we pasadin malaka geus nipu wae kitu lah aing karena ayeuna keur nanjeurkeun awak karena ayeuna dahar barudak da kumaha tuh urang teu bukana naon tah wae kurang-kurang boga pikiran-pikiran keranteg hate kana goreng terkadang kan gitu. Wasalisu asyadaid tamari katiluna halangan-halangan dari ibadah teh syadaid kasusah wal masaib musibah tunsabu alaihi min kulli janib anu ayeuna kitu dipasangkeun timplekeun sakurangna mah eta syahid masaib alika abid min kulli janib ti ayeuna berbagai arah gitu. Musibah getol ibadah getol ngaji kurang kumaha ayeuna riumpung kalusan hadir wae kersakeun Gusti Allah mere musibah budak garerik atuh ayeuna ieu dulur kacilakaan manehna atuh ayeuna kitu gering malahan wah ripuh kitu ripuh kitu ti dieu ayeuna musibah-musibah kitu kalau memang kitu emang kalau justru resepeun mun kitu teh ngome anu ayeuna hari ibadah anu ayeuna teh supaya ngajeritna babalikna ka Gusti Allah mah resepeun mangkade lamun kuat engke ayeuna bakal ditulungan ku Gusti Allah bakal dimuyahkeun naik derajat la siyama
wa qadin tasaba li mukhalafatil khalqi wa muharabatis syaitan wa mudadatin nafsi. Sumawana sinayeuna terkadang sok nyingharep si abdi teh pikeun nyulayaan makhluk merangan setan jeung ayeuna ngalawanan nafsu kitu. Padahal cik urang mah urang kumaha manehna teh kitu. Geus ayeuna kitu ngalawanan maneh nu lain nu teu mimiti teh tapi anger ku musibah mah ku ayeuna kitu panyakit mah ku geuring mah ayeuna sok aya selentingan kumaha mata krobah gitu aimanana mata kaganggu ibadahna. Mun aya nu ieu pan urang piraku teuing tur ngadudukul ibadah pasina ge mun musibah urang teh nulungan meureun kadinya atau kumaha kitu kan atawa mun urang aya menang karipuh kitu bakal eta we kana karipuh kasus eta meureun si hate teh tuntuna pan teu fokus kan. Fakam min gussatin yatajarruha mang pirang-pirang cenah ayeuna min gussatin tina kapaitan yatajarruha anu ayeuna manehna nginum ngaleguk kana eta gussah. Wah ayeuna geus cilaka teh gering teh teu boga duit teh. Wa kam min siddatin tastaqbiluhu mang pirang-pirang cenah karipuh kapayah nyingharep ka manehna eta. Wa kam min hamin wa hazarin ya tariduhu mang pirang-pirang ayeuna kabingung kasedih ngalintas ayeuna ka manehna kitu ngahalangan manehna kitu. Wa kam min musibatin tatalaqau mang pirang-pirang musibah anu eta patemu musibah ka eta si abdi teh. Wah hoba cenah halangan-halangan teh eta katiluna warabiu anwaul qada kaopat nu jadi halangan ibadah teh rupa-rupana ayeuna takdir Allah papasen Allah minallahi subhanahu wa taala ti Allah subhanahu wa taala bil huluwi boh takdir amis geuna wal muri atanapi ayeuna takdir pahit taridu teh taridu alaiha halan pahalan anu ayeuna kitu datang kaeta ayeuna abdi teh halan pahalan ayeuna kitu hiji-hijianana kitu. Jadi lambat laun bakal ayeuna keuna ka manehna eta takdir. Urang teh ibadah getol terkadang ku takdir kalidarna teh samping cek tadi kerentang teh rezeki teh musibah teh tamah di takdir dikeresakeun ku Gusti Allah teh ditakdirkeun jadi jalma balangsa. Amun carita jalma aya mah rada leung nya. Ieu balangsa takdirna teh kitu we teu ngeunah nu pait kitu. Eta pan kurang-kurangna mah aya galidar kitu kan ibadah teh. Aing kurang kumaha cenah ibadah ngaji ka kade tapi hirup susah jeung susah malah sula tentu. Wah, rintanganna loba. Sedangkan wa nafsu tusari'u ila suhti kangara nafsu mah ayeuna watekna sok buru-buru ayeuna nyarekan. Gusti lah kieu-kieu wae mah. Geus ya teh. Barang kumaha abdi teh ibadah mal poe tara kaliwat tahajud duha ngaji kok balangsak wae Gusti ieu teh waktuna kitu si nafsu mah aya teh buru-buru ngamak wae. Wa tubadiru ila fitnah jeung buru-buru fitnah gitu. Ah ieu teh gara-gara anu ieu teh mungkin tina anu pastak balatu hauna aqobatul awadil arba'ah tah nalikana kitu eta si abdi disangharepkeun deui ku ayeuna tetean rintangan awaridul arba'ah kudu ditempuh deui teh ayat tempuhan deui. Cik tadi pan ayeuna dunya makhluk nafsu setan geus bisalah katasi gitu. Etik saeutik. Rek ibadah deui datang deui tetean deui. Ngabutuhkeun ayeuna nu kudu dilampaui teh opat cenah. Kata ya kita biar bae opat nu kudu dilaksanakeun teh. Naon wae? Hiji at-tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi mudhi rizki. Kumaha carana lamun urang hayang bisa ngalewatan godaan tina masalah rezeki cek tadi tawakal
itu. Aduh ya rezeki hese tapi bentrok jeung waktuna ibadah atau waktuna ngaji. Saya tawakal gitu. Ulah pikeun kasieun teu meunang dahar cek paribasana gitu. Wes caritana jalma ngaji kalaparan kan. Pikeun ayeuna ge can pernah ngadenge gitu. Jadi kudu itu mah ka Gusti Allah masalah rezeki. Pokona mah rezeki urang moal lebihkeun pahili jeung batur. Rezeki urang pasti bakal keuna ka urang, rezeki baturnya ka batur gitu. Moal aya caritana jelema paeh ayeuna kitu samemeh beak rezekina gitu. Da lamun ayeuna jelema paeh teh lamun geus beak rezeki gitu. Geus tekadkeun Allah mau ngarizkian ieu. Gitu. Piraku urang ngamumule agamana ku Allah teh diurus gitu. Urang wae ngurusan agama Allah. Ngaji teh ya gitu. Ngurus umat teh bohna gitu. Punta bantu teh piraku Allah teh ngurus ka urang kitu we. Tekadkeun kitu ulah galiter. Aing cenah mengaji wae kumaha ieu ayeuna moal ngebul bohna gitu. Tah eta qobah kan eta carana tawakal ini. Tapi da geus dimaksud, geus dibagi. Lamun urang nepikeun ka moal teh carita rezeki urang mun beas sekian ton, mun duit sekian miliar, wah teh geus aya catetan. Tinggal Allah nurunkeunna, kersaning Allah tamun urang teh apa gitu. Jadi cek ahli ayeuna tauhid ahli tasawuf mah urang getol, urang teu getol gawe teu ngurangan rezeki. Ulah henteu ulah kieu tukang tauhid. Urang poe tadi urang meunang gede duit teh kulantaran urang getol gawe, salah. Da getol gawe mah teu ayeuna matak nambahan atanapi kadul gawe matak ngurangan rezeki henteu. Anggar rezeki mah geus dibagi geus dimaksud. Geus aya gitu. Kan ayeuna Allah ngersakeun we pas poe tadi mah Allah ngersakeun rezeki Allah dibikeun teh badag. Tambah deui Allah nyin wasilah. Naon? Gawe na getol. Nang Allah ayeuna jelema gawe getol teh gitu. Da Allah candana Allah kawasa dek mere rezeki badag tanpa getol gawe. Tandana teh. Ujug-ujug aya mere bohna teh Allah mah kawasa. Jadi berarti ayeuna teu matak ngarobah teu matak ayeuna kitu sugan urang getol gawe jadi meunang ayeuna kitu rezeki badag cek urang kulantaran getol gawe cek tauhid masalah nang Allah wae eta mah isu musyrik. Nah musyrik ngarekeun gawe kan ladang gawe lain nang Allah patekadan teh tuh aing getol gawe mah gitu meunang ge jadi gede kan sok sanajan sok aya basa bisunya bener aya cek babasaan mengan cek tauhid salah musyrik gitu teh urang ngaitimatkeun hate gedena bebeunangan urang ayeuna tina rezeki tina duit teh nyata kana gawe urang lain ka Allah salahna teh kitu padahal cek tauhid mah Allah yang ngerasakeun kitu ngerasakeun dek mere si hamba poe isukan mun carita isukan rezeki narada badagnya ku Gusti Allah nyin wasilah Allah teh mungkin gawe gitu mungkin ayeuna kitu aya nu ngorder barang gitu. Terus deui lamun masalah khawatir kumaha keur teu hate sieun anu teh aya kahayang teh kumaha wattaqfid ilaihi jalla wajab fi modil khotor. Lamun masalah keur teu hate carana nyaeta supaya urang bisa nempuh tanjakan ayeuna kitu tina karenteg eta ku cara tafwid pasrah semerah ka Gusti Allah. Cenah ada urang sok sieun ayeuna kitu kalaparan Allah pada rezeki pasrahkeun ka Gusti Allah. Kira aku cek tadi oge ayeuna urang ngaula ka Gusti Allah urang mentingkeun agama Allah ngaji teh Allah teu mentingkeun urang teu ngabantu urang ayeuna bunta bantu agama Allah kira aku Allah teu ngabantu ka urang intan sublah yansurkum itu kan tah eta teh pasrahkeun ka Gusti Allah Allah mau ningat nah karenteu ulah loba kasieun ci urang
wasabri inda nujuli syadai jeung ayeuna sabar nalika ayeuna turunna balahi. Mun tadi cek tadi kan diantawisna balahi cobaan kumaha carana sabar geus teh kumaha deui ayeuna urang hamba atuh bari cocoknya geus deui tali nu ngaboga-boga urang carita ayeuna kolot maut atawa napi ayeuna urang kamusibahan kacilakaan geus sabar kudu ngarasula warido da ayeuna sosona yen urang ngarasula komplain ka Gusti Allah da mah tak ngarubah takdir Allah ngaroe bakal kajadian Allah takdirkeun kitu mending mana ayeuna urang ngarasula Allah bendu urang narimakeun Allah teu benyang geus we tarimakeun da urang ngarasula moal mata krobah warido inda nuzulil qada jeung ayeuna kumaha masalah qada teh sok ayeuna takdir Allah teh teu ngeunah we ka urang teh biasana takdir mah sok takut jeung kahayang urang matak ayeuna kitu ngimankeun kana takdir berat teh sok takut jeung kahayang teu geus sing ridho kitu sing ridho fa hada fi qati hadil aqaba bi idnillahi taala mangka ayeuna teh sia teh bakal tumandang tina nempuh ya aqabah ya ayeuna rintangan teh kalawan idin Allah taala wa husni ta'yidihi jeung alusna pitulung Allah cek bahasa lampang nama lamun ieu kabeh dilaksanakeun papatah Imam Ghazali urang teh tina nempuh aqabah anu citaran kabeh teh ku idina Allah taala urang teh bakal meunang pitulung Allah bakal bisa antuk teh ibarat teh bakal bisa we lamun make konsep ieu mah kitu kali tulungan ku Gusti Allah falamma faraga min qatiha wa adaila qasil ibadah nadara keneh deui kala waktu saeta si jalma si abdi teh beres dina nempuh eta ayeuna kitu aqabah teh wa adaila qasil ibadah jeung ayeuna kitu balik deui si abdi rek tuju rek ibadah teh nadara ngarenung deui paidan karena nadara kitu an nafsu fatiratun dhaifatun si nafsu kenor si nafsu dhaif lemah kasla ayeuna ke kusal-kusal kedul latan satu teu deuk we sumanget geus ayeuna kitu dilaksanakeun tadi pecanghul deui nafsu dan nafsu pan kitu ayeuna eleh isuk ngalawan deui eleh ngalawan deui nafsu mah kitu nafsu ieu jadi kadua gitu kadul kita hoream teu sumanget aduh nu calece ieu teh tetean deui tah walatan bain suli khairi si nafsu teu daek ayeuna kitu hudang kana kalusan kama yahiku sakuma mistina wayan bagi sakuma ayeuna kitu pantesna wa inna ma mailuha abadan ila goplatin wa daatin marohatin wa batolatin angin pasina condona si nafsu masalawasna teh tatesna ila gopla kana goplah wa daatin ngeunahan marohatin senang-senang wa batolah anggur-angguran bal ila sarin wa fudulin malahan kana kagorengan jeung ayeuna kaleuwih wa baliatin jeung ayeuna kitu coba bahaya wajah halatin jeung kabodohan pahtaja mahahuna ila saikin yasukuha ilal khair wa ta'at talamun kondisina kitu si hamba teh ngabutuhkeun kana saik lamun urang ayeuna teu sumanget hoream padahal kurang kumaha nu menehna geus dilaksanakeun carita ridho kana ayeuna kodong geus sabar ayeuna aya musibah geus carita ayeuna karentek cek tadi ayeuna pasah sumerah kalong geus masalah rezeki intimat ka Allah tawakal ka Allah geus man iya ya hoream kumaha cenah kudu aya saik konsep teh pendorong kudu aya nu ngadorong penyemangat cek urang nama ya suku ilal khair wa taat anu ngagiring eta saik ka eta ayeuna si nafsu teh kana kalusan jeung taat wayan situhalahu jeung nyumangetkeun itu saik ka nafsu lahu ka tadi kudu aya pendorong nu mana ku eta ayeuna nu ngadorong teh nu nyumangetan teh ngagiring urang kana kalusan kana taat nyumangetkeun urang ayeuna kitu kana eta kalusan taat
wajajirun yajruha anis syari wal maksiat jeung kudu aya panyegah di samping aya nu ngadorong teh kudu aya nu nyegah kudu aya tameng yajruha anis syari wal maksiat anu nyegah eta jair ka eta nafsu tina ayeuna kagorengan jeung maksiat wayak tuha jeung ngendorkeun ayeuna jair kana nafsu anu teh eta ayeuna abid hoream cina ieu teh aduh nataku kudu aya penyemangat naon ta wa huwa arroja roja naon roja teh harapan kahaya berarti kudu aya kahaya si urang kudu aya harapan naon eta kahayangna sok sugan eta naon eta nah hirup hayang naon hayang salamet hayang bagja hayang cilaka buahna teh aing cenah hayang bagja tuh di akhirat hayang salamet tuh hayang atuh karenung kumaha cenah meureun euy urang teh kudu maksakeun kana paksakeun kitu pandorong eta teh kitu atuh cenah euy urang lamun ayeuna kitu kieu mah calece tara ngaji meureun katampo ku budak teh engke nitah cenah bapak ge tara ngaji kudu maksakeun mun urang ge paksakeun ka dinya pandorong teh roja di antara di samping roja ayeuna kara di samping pendorong penyemangat kudu aya jajir juga naon hau aya kasieun faroja fi adimi sabillahi subhanahu mangka roja mah jarup habaran teh faroja fi adimi sabillahi subhanahu wa usima wa ada min awal karma wa tadakuri dalika saikun da eta habaran jadi ayeuna roja tina ayeuna agungna ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala jeung alusna perkara nu Allah ngajanjikeun ti sapirang-pirang rupa-rupana kamuliaan jeung ayeuna kitu eling kana eta ayeuna adimi sawabillah teh eta teh saikun nu ngadorong nu nyumangetan gitu. Jadi cek di dieu mah kitu sok cenah kudu berharap kana ganjaran Allah kudu berharap kana janji alusna janji Allah tina kamuliaan gitu. Oh kadinya bayangkeun hate lamun urang ibadah teh cek na ngaji bakal kieu ganjaranna gitu. Terus ayeuna lamun di akhirat bakal kieu cek na Al-Qur'an palanuh ya nau hayatan thayyibah hirup bakal ngeunah ingat kadinya bakal semangat jadi cek na keterangan ge ngaji mah bakal ayeuna kitu hirup bakal ngeunah rek ngaji pohna gitu penyemangat teh eta sebutna sa'i ya sukuha anu ngagiring sa'i ka eta nafsu payap asu ala taat antukna bakal kadorong si nafsu kana taat wa yuharriku halidalika wa yunasituha jeung bakal ngarobahkeun sa'i kana nafsu lidalika kana taat wa yunasituha jeung bakal nyemangatkeun antukna kulantaran ku urang ku roja teh ya kana ganjaran Allah kana janji Allah kana kahayang urang kitu seperti ayeuna urang boga budak soleh bohna teh tina kisah-kisah gitu eta teh pendorong kana kalus bakal ngarobah tadi mung bakal lain tadi hoream bakal maksakeun cek urang wal khawfu min alimi qabillah azza wa jalla wa sumbati ma au adamin anwa'il qubah wal ihanah jajirun juruha anil masyah jeung ari ayeuna kasieun tina kacidana siksana Allah azza wa jalla jeung hesena perkara nu Allah geus ngancam tina sarupa-rupa mangrupa-rupa siksaan jeung ngahinakeun teh ta eta mah jajirun panyegah eta jadi khauf mah panyegah kumaha carana supaya urang ayeuna sumanget cek tadi teh aya kana kalusan cek tadi kudu aya roja sok bayangkeun ganjaran Allah lamun urang nyieun kalusan bayangkeun ku urang ingat ayeuna lamun janji Allah lamun urang nyieun gawe taat sok deui kahayang urang naon tina kalusan hayang salamet akhirat hayang asup surga teruskeun hadirkeun kana pikiran teh hayang urang teh hayang jadi contoh keur budak urang urang teh hayang ngabanggakeun kolot urang nu geus areueuh ku cara nyieun kahalusan terus lobakeun pendorong terus ayeuna lamun ayeuna panyegah khauf teh asieun bayangkeun urang lamun teu ngaji lamun carita ibadah na ngaji atau naon we ibadah lamun teu ibadah urang bakal menang siksa nu kacida pedihna terus deui urang ayeuna kitu bakal ayeuna kitu menang siksaan bakaribuh ku pangencam Allah dimiti siksaan bakal dihinakeun ku Allah lamun urang teu taat ibadah teh
eta teh disebutna hawa. Ya juru anil masya anu nyegah eta jajir ka eta nafsu anil masyah tina maksiat. Dek maksiat mencari dek maksiat terjadi. Aing sieun nya. Kena atuh disiksa ku Allah. Ripuh atuh meunang ayeuna siksaan ti Allah bakal dihinakeun ku Allah. Wa yujannibuha wa yaqturha andalik yang bakal ayeuna ngajauhkeun eta jajir kasih nafsu wa yaqturha andalik yang bakal ngendorkeun jajir ka eta nafsu andalika tina